sia ku aing dihukum hiji maneh Hawa lantaran maksiat kain Adam gara-gara sia ku aing dihukum sia per bulan barang sia bobogaan sia kudu keluar getih ngaran sakumaha tangkal kayu osok keluar getih sok keluar mun dibacok ku urang keluar getah siage akpur jeung tangkal kayu sabulan sakali keluar getah mangga cek Siti Hawa kukumaha ge nu penting mah abdi dihampur geus sia sabulan sakali orai sia kulantaran ngaganggu ka makhluk aing disiksa sia ku aing kuari suku sia dieuweuhkeun terus datang ka kiamat moal boga suku sia aduh Gusti jadi beres suku orai itu beres pokona sia ngahareup nu kangen tetep kudu make beuteung jeung beubeut sia be suku sia siksa lantaran sia ngaganggu ka hamba aing nyangakeun Gusti abdi mah nu penting abdi ulah dikanarakakeun abdi mah ulah dikanarakakeun ulah disambarutkeun jeung setan jeung iblis abdi mah embung abdi mah ngan sakadar jadi kendaraan doang amankeun abdi aman sia nu penting moal boga suku moal nyangakeun tinggal iblis sia kunaon atuh sia make ululin ka sorga deui resep abdi eueuh ganggueun eueuh omen Gusti bangsa abdi deui bangka waras ya maka iblis diturunkeun ku Gusti Allah sakumaha kamari diturunkeunana bil ubullati di negara Ubulah teh Jabalun di kurbil Basrati eta hiji gunung deket Basrah tidinya gunung cuman gunungna aya di tengah-tengah laut kos gunung nu kamari bitu di NTB teh eta gunung cuman di tengah laut didinya lah iblis diturunkeun brus ka gunung Ubulah terus dana ka dasar laut tinggal Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa termasuk orang yang baka Allah ngadauh gol ihbitu ba'dukum li ba'din adu Adam Hawa turun maneh ti sorga layak sorga dicicigan ku jelema anu maksiat ka aing layak sorga dicicigan ku jelema anu nukangan ka aing geus diampurana diampure sia ku aing cuma turun lantaran eta dijerobeuteun sia aya anu kudu dikaluarkeun teu pantas ditimpen di sorga cepat turun sia ngisi sia di sorga di dunia turun Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh bimas samalata alaihi beserta anak cucu Kangjeng Nabi Adam anu diayakeun ku Gusti Allah ditonggong Kangjeng Nabi Adam berarti waktu Kangjeng Nabi Adam turun teh urang aya ditonggong Kangjeng Nabi Adam alaihi salam milu urang ti sorga ka dunya ka dieu ingat lantaran maneh tadi ditanya teh silih salahkeun kunaon Adam abdi mah ku pamajikan kunaon si Hawa abdi mah ku orai kunaon si orai ku iblis berarti di sorga keneh nyana teh geus pas ini nu mantak di dunia begitu turun cek Gusti Allah ba'dukum li ba'din adu sawareh anjeun bakal jadi musuh jeung sawarehna deui adik jeung kakak loba nu jadi musuh alo jeung emang jadi musuh
kitu keneh jeung uwa jadi musuh, bawahan jeung atasan jadi musuh, kitu keneh atasan jeung leuwih atasan deui jadi musuh, pamarentah jeung pamarentah memusuhan, pamarentah jeung rakyat memusuhan, anu ajibing ajib mah anak jeung kolot jadi musuh, pamajikan jeung salaki ge memusuhan terus bae dordar unggal poe, tapi ai anakan mah terus awet rajet. Iyalah horenganan ba'dukum li ba'din. Aduh geus dicaritakeun ku Gusti Allah ulah aneh. Lamun buuk pamajikan baseuh keneh isuk-isuk tapi geus dogdam. Tengah poe gua ledeg sing culeger. Tapi asal magrib beca lalager. Sempak geus teu dipake deui. Isuk-isuk jeung jaleger deui. Iyalah ba'dukum li ba'din. Aduh Masya Allah. Gara-gara Kangjeng Nabi Adam nyalahkeun ka pamajikan, pamajikan nyalahkeun ka orai eta di surga kene orai nyalahkeun ka iblis. Atuh ku Gusti Allah dijelaskeun horenganan di alam dunia teh ba'dukum li ba'din adu. Silih zolim ka BG kakakna bunga bagi warisanana ka adi-adina ngarasa boga hak. Awas ya ku aing emang aing teu pernah kaci omas. Cek nama aing teu boga golok ci omas barananan penggel ku aing sia kajen kukumah ge kakak tinggal kakak inu kos kieu mah. Aya deui tukang main koprok anak buah anak lantaran teu diberesit ku bandarna ulah sambat kaniaya ngeunah dinyana bae kajen kuku bagi aing nu mamawa anak koprokna tapi aing telok diberesit dipitaskeun ku aing jurig jeung jurig ba'dukum li ba'din. Aduh mulai turun Kangjeng Nabi Adam ka mana Kangjeng Nabi Adam diturunkeun hubito adamu bisarnadib. Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti surga ka gunung Sarnadib Jabalun bil Hindi di India. Siti Hawa diturunkeun wa Hawa diturunkeun bi Jeddah di Jeddah. Masya Allah. Orai di mana diturunkan orai? Wal hayat bitot di Sajistan, di Sajistan, Soviet, jajahan Soviet Afghanistan Sajistan. Diturunkan geus kabeh teh kakarak di dunia aya sakituan doang. Tidinya instruksi Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Adam barang diturunkeun di Gunung Hindi Sarnadib langsung Kangjeng Nabi Adam turun ka handap. Tidinya langsung brek sujud Kangjeng Nabi Adam ceurik ka Gusti Allah terus tobat. Teureun-eureun Kangjeng Nabi Adam maca doa nu tadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus bae dibaca ku Kangjeng Nabi Adam Rabbana zalam bari sujud Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 poe cek sakaol 40 tahun ngaracak tina mata Kangjeng Nabi Adam teh cai mata lantaran ngolocor bae cai mata datang ka okos kali ngamalir teu eureun-eureun cai mata teh terus bae ngecelakan bari sujud nu dikatuhu ka arah katuhu nu dikenca ka arah kenca jadilah solokan. Masya Allah. Cek Gusti Allah Adam irfa ra'saka gum tanggah udah maneh geus dihampura ku kaula termasuk pamajikan anjeun dihampura tugas ayeuna mah pamajikan maneh teangan ku maneh datang ka kapanggih. Alhamdulillah Gusti abdi geus ngadenge hampura ti Gusti jembar abdi teangan pamajikan lempang Kangjeng Nabi Adam teu nyaho arah di mana pamajikan ayana
munajat ka Gusti. Gusti anu maha sagala-galana, arah mana Gusti pamajikan abdi teh. Rindu abdi ka pamajikan abdi teh. Pamajikan abdi nu biasa ngaladenan abdi, ngusapan abdi segala rupa. Di mana ayana make calana tah henteu. Sok aja macem-macem. Teangan heula. Can aya pamatek, can aya istem, can aya kitu tek-trek, baru ya tek-trek. Tomatu. Pamatek, damatek, sepe dan lain sebagainya can aya, make ampok-ampok dang daunan. Maka di antara cek riwayat nu dipake ku Kangjeng Nabi Adam adalah daun kayu ambar ti sorga turun ke dunia eta. Nah eta kayu ambar haju ditinggalkeun waktu di India dek neangan Siti Hawa, jadilah berkembang kayu ambar. Kuari kayu ambar teh sok dijieun tasbih lain kayuna, tapi etana tah lamun disogek keluar naon ngaranna getahna, getah kayu ambar. Mun urang meuli tasbih di Madinah kula boga ngan teu kabawa poe ka bener. Meuli di Madinah atau di Mekah eta bakalna digramaha segede kieu bisa nu 100 hargana 10 juta 15 juta. Eta teh lainna naon sejarahna nu luar biasa. Jarang aya tahun kamari kula umroh dek beuli kayu ambar teh India punya, diproduksi getahna jadilah tasbih teu sambarana. Mun aya mata kabawa kukula didelekeun jeung kuari langsung dijual 100 juta. Ya sekali-sekali atuh bisnis malah. Aduh teu kabawa teh eta sekedar cek sariwayat seperti gitulah. Masya Allah. Bari ceri Kangjeng Nabi Adam terus lempang, tidinya ngarasa capek Kangjeng Nabi Adam teh munajat deui ka Gusti, capek munajat deui ka Gusti, capek munajat deui ka Gusti. Eueuh embusan ti Gusti seakan-akan ancaman ti Gusti, tetapi sababaraha kali jol malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril gengan sakadan nuduhkeun arahna doang. Adam lamun hayang kapanggih mata ka dieu arahna. Alhamdulillah. Mantak urang ge lamun eukeur kapauhung di jalan tengah jalan teh nyaho arah eta ge nungguan malaikat Jibril. Munajat urang ila ruhi ila hadrati Jibril alaihi salam. Lantaran urang mah teu senyawa jeung malaikat Jibril kenu datangna kuntilanak. Cak Jibril ngageroan aing pantes bae sia teu parantes ya mah beuki jengkol bau aing geus sia teu daekeun. Malaikat balamun sungut urang bau teu daekeun, beteng urang bau teu daekeun datangnya nama. Lamun beteng urang teh dieusi-eusian sungut urang teh diamankeun tina babauan tanpa dihadiahan deui malaikat. Malaikat daratang ka urang komo urang loba maca Quran terus urang maca shalawat zikir malaikat daratang. Tapi lamun urang dahar bae nginum bae ngopi bae jeung sajabana komo nu bau-bau malaikat teu betaheun. Teu betaheun malaikat. Mentek urang lamun kapahung tengah jalan engke urang hadiah ke malaikat Jibril, malaikat Jibril teh datang tetep bae urang hayang aya jalanna cek saha ieu maka makola Abu Nawas cek Abu Nawas cekel bae eta kanjut gedean mana lamun gedean nu katu-katu lamun gedean nu keca-keca geus pokona yakinkeun eta.
eta lamun lalaki lamun awewe sarua bae coba awewe ge rada di tabehan nu mana anu rada tereng-terengan siapa segala ka awewe segala coba sintrek gedean mana awewe ge tak jeung harusan nu mana emang harus wallahu a'lam bishawab. Nah, berangkatlah Kangjeng Nabi Adam termasuk Siti Hawa. Alhamdulillah berkat kegigihan Kangjeng Nabi Adam alaihis alam Siti Hawa gerindu ka Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam gerindu tur diperintah ku Gusti Allah amproklah Kangjeng Nabi Adam jeung Ibu Hawa di padang Arfah. Masya Allah nu mentak arpah teh kenal waduh Kangjeng Nabi Adam Hawa Siti Hawa ge Adam Romi Masya Allah meureun waas jasa di sorga ka bumi terus kapan silih tangkeplah Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa nu manta ku ari teh dijadikeun satu perjalanan ibadah haji teh ku Gusti Allah titahukut di padang Arfah mengenang baheula bunda tercinta jeung ayahanda tercinta pertemuan di padang Arafah ku ari ge kabeh alam dunia nu ti mana-mana mancanagara kabeh aya di padang Arafah. Masya Allah malah lamun teu dirobah mah ku pemerintah Arab dina taun ieu teh hukumna Jumat menangna 2,5 wallahu alam ke di ditu tapi tanda-tanda nama geus aya di antara tanda geus aya loba mukimin anu dikaluarkeun anu dipenjara ge kuari geus dikaluarkeun ieu salah satu tanda bahwa bakal dijadikeun sigana. Sabenerna mah dina hadis Muslim dina hadis Bukhari ali haji mah ieu adalah hajul akbar lain poe Jumat ge ku sadumeh Kangjeng Nabi wukufna poe Jumat maka dijadikeun haji akbar padahal mah seluruh haji akbar bae ngan kulantaran Kangjeng Nabi baheulana wukuf di padang Arfah na poe Jumat jadi nu poe Jumat dianggap akbar malah ieu engke gaji naik 7 kali lipat segala rupa naik ke di Saudi Arabia mun gaji naik bala-bala ge nu biasa sareal 7 real waduh mahal jadi ieu haji akbar geus pake kacapangan we sadunya jadi haji akbar tahun ieu untung sekali nu berangkat tahun ieu mun teu dirobah mun dijadikeun ku Saudi Arabia ku raja ieu wukufna poe Jumat. Masya Allah Kanjeng Nabi Adam teh geus kapanggih jeung Ibu Hawa. Tidinya terus Kanjeng Nabi Adam teh neruskeun lalakon perintah-perintah